Assalamualaikum, sampurasun. Tepang deui dina pengajaran basa Sunda ku Ibu Purnamawati masih ngeunaan iklan layanan masyarakat. Nah, barudak kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat amin. Sate acan ngawitan diajar, yuk urang ngadua sesarengan supados dipaparin kalancaran. Ngadua dikawitan. Rengse. Nah, orang lajeng wae nya kana materina. Dina slide kahiji urang mikawanoh iklan layanan masyarakat. Nah, ari iklan atawa sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun ngawanohkeun, nawarkeun atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atawa hal. Janten barudak pami iklan teh tos jelasnya sasiji cara pikeun nawarkeun sasiji barang. Nah, boh eta nawarkeun, boh eta mere informasi gitu ngeunaan hiji hal atawa ngeunaan hiji barang. Nah, di dieu aya iklan teh anu disebut nu kahiji iklan komersial barudak. Ari iklan komersial teh anu aya patalina jeung kauntungan. Nah, boh kauntungan material, boh kauntungan non material. Nah, nu kadua aya iklan non komersial. Nah, pami iklan non komersial mah hartina henteu ngarah piuntungan. Nah, eueuh unsur produk barang atawa jasa. Nah, hidup tos jelas kan nu dieu. Nah, jadi iklan teh aya dua jenisna kitu nya, aya dua istilahna gitunya, isi konteksna. Nah, aya iklan anu disebat komersial sareng iklan anu non komersial. Nah, janten anu kalebet iklan komersial teh sapertos iklan dagang. Nah, anu kumaha atuh Bu ciri-cirina iklan dagang teh sareng anu kumaha bahasana anu kalebet kana iklan dagang teh. Nah, engke gambarna aya di pamungkasnya di slide salajengna. Nah, contohna sapertos kieu. Galau dibeterin aja. Nah, terus aya baru produk Emina dengan berbagai varian jenis. Nah, didinya teh dina kalimat eta teh aya kalimat persuasif pangajak teh ya. Nah, sangkan si masyarakat atau pamaca teh tertarik lah kairut karena barang anu diiklankeun eta. Nah, eta nu kalebet iklan naon tadi 1000 leres iklan komersial. Janten iklan komersial mah iklan anu ngarah piuntungeunana. Piuntungan teh nyata boh tina material, boh tina non material oge. Seperti iklan barang. Nah, iklan nawarkeun produknya seueur. Nah, terus anu iklan non komersial mah hartina teu ngarah ka piuntungeunana. Sabalikna tina iklan komersial. Nah, ieu anu sering dianggo sering ku urang kapendaknya di hiruk pikuk urang sadidinten. Nah, contohna seperti iklan anu teu ngarah piuntunganna ngabewarakeun salah siji kulawargana anu leungit dicari nenek-nenek berumur 80 tahun yang hilang. Nah, kemarin malam. Nah, sapertos kitu eta mah teu ngarah piuntungeunana. Nah, terus hemat cai, ulah micenan cai. Nah, sakecelak cai herang gede hartina keur kahirupan ayeuna jeung jaga. Nah, eta kalebet kana iklan non komersial. Janten kasimpulanana pami dina komersial mah tadi sor ibu teh nyata iklan dagang anu nawarkeun produk suatu hal bahwa eta barang jeung sajabina. Teras dina iklan komersial ge cirina aya kalimat persuasif ajakan tea nyata sok dibarengan ku tanda seru. Ayo, mari. Nah, dari galau tanda tanya dibeterin aja. Nah, eta teh sangkan ngirut si pamaca atau masyarakat. Terasnya anu iklan non komersial mah sabalikna teu ngandung unsur kauntungan, teu ngarah kauntungan. Nah, biasana dina iklan non komersial mah henteu ngandung unsur informasi, terus teh merenya hotea, teras teh peringatan, ulah micenan cai. Nah, sapertos gitu lajengnya. Nah, di dieu aya 3 hal nu urang kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Nah, tadi mah geus di konteksna iklan layanan masyarakat kabagi 2, aya komersial jeung non komersial. Pami di dieu mah urang teh kudu memperhatikeun
dina iklan aya masyarakat teh aya 3 hal. Nu kahiji aya komunikasi. Komunikasi di dieu teh pikeun nepikeun pesan-pesan anu tangtu. Nah, pikeun nepikeun pesan-pesan anu tangtu teh ngaliwatan media. Contohna teh seperti media cetak, radio, televisi, sapertos kitu. Nu kaduana ayana alat. Alat di dieu pikeun mangaruhan balarea. Nah, dipikeunana secara persuasif teh ya. Nah, anu kalimat pangajakan teh secara langsung gitu. Teras lajeng nu kadua di dieu aya atikan. Ari atikan teh nyata pendidikannya barudak. Nah, atikan di dieu kabagi janten 2. Nu kahiji aya ngatik. Nah, ngatik teh ngadidik masyarakat sarta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat kana hiji perkara. Nu kaduana anu dipiharep bisa ngarobah tingkah laku masyarakat. Nah, janten hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan di dieu teh nyata atikan oge dina pendidikan. Pendidikan teh urang teh kudu ngatik teh maksudnya mere contoh ka masyarakat. Mere contoh ka masyarakat teh dina iklan nu bener teh nu kumaha kitu nya anu ngadidik teh. Nah, teras sarta miharep bisa ngarobah tingkah laku masyarakat. Ngarobah di dieu teh maksudna ngarobah pola pikir masyarakat gitu. Nah, terus lajeng ya nu katilu ayeuna seni. Nah, seni teh dieu teh seni barongsai anu kararitu nya barudak kade. Nah, seni teh kabagi janten 2. Ayana alat pikeun narik perhatian teras mangrupa ebrehan ajen inajen seni. Nah, seni teh maksudna pikeun narik ati teh teh untuk menarik perhatian masyarakat gitu nya boh masyarakat, boh pamaca intina mah. Teras pikeun mangaruhan oge kitu nya ebrehan ajen inajen seni. Janten ebrehan di dieu teh untuk mencurahkan nilai-nilai seni. Nah, nilai-nilai seni nya sapertos sebuah eta seni musik, tari, nah seueur deui jeung sajabina. Dugi dieu kumaha kahartos urang lajeng nya kanu slide saterasna. Nah, di dieu aya iklan layanan masyarakat oge ngawengku tiru cara dina midangkeunana. Nah, lian ti aya nilai nu kudu diperhatikeun di dieu aya tilu cara anu kurang kedah dipidangkeunana. Midangkeunana teh maksudna nu dibawakeunana. Nah, nu kahiji ayeuna audio. Nah, audio di dieu teh iklan anu ngan kadenge saperti iklan radio, wawaran jeung sajabina. Punten ya Ibu aya tipe sakedik. Teras nu kaduana ayeuna visual. Visual di dieu teh nyata iklan anu ngan katenjo seperti poster, pamflet, baliho, spanduk, buklet jeung sajabina. Nah, teras pamungkas ayeuna audio visual. Ieu mah ngahiji tina audio sareng visual. Nah, tadi mah misah tina audio teras visual. Nah, ieu mah ngahiji. Nah, gabungnya audio sareng visual. Nah, audio visual di dieu teh iklan anu ngan kadenge jeung katenjo saperti iklan dina televisi atawa dina internet anu diunggah dina YouTube. Nah, janten iklan masyarakat teh nah ngawengku aya tilu poin ieu teh dina cara dina ngaprak-prakeunana. Nah, nu kahiji tadi teh ya sor Ibu ayeuna audio. Nah, audio mah jeung radio, wawaran, berita teh ya kitu mangrupa berita. Terus anu kadua visual mah anu katempo ku urang siga poster, baligo. Nah, anu pamungkas gabungan tina audio sareng visual. Kumaha kahartos dugi dieu ku hideep urang lajeng nya. Nah, barudak nembe ku Ibu tos dipedar, tos dijelaskeun jenis iklan anu kagolong komersial sareng anu non komersial. Nah, ku kituna hideep tos bisa ngabedakeun nya. Nah, tina materi tina penjelasan Ibu anu nembe. Nah, ayeuna Ibu bade masihan pancen ka hideep. Nah, di dieu aya sababaraha contoh iklan. Nah, cobi perhatikan hideep. Dina iklan nomor 25 eta. Dina bagian A urang kudu rajin ka puskesmas ame sehat. Nah, terus dina bagian B aya gambar Raditya Dika. Nah, gambar Raditya Dika kan ngaiklankeun better kalau galau or better in aja. Nah, cobi ku hideep engke nya seperti biasa dina buku tugasna. Nah, dipilih
mana iklan anu kalebet komersial, mana anu non komersial. Teras engke dijelaskan ku hideep. Contohna seperti iklan anu kalebet komersial teh nyaeta dina nomor 25 nyaeta aya dina bagian B. Kulantaran bagian B didinya ngarah kauntungan pikeun pamaca. Nah, teras iklan anu non kalebet non komersial mah aya dina bagian A kusabab henteu ngarah kauntungan. Nah, dijelaskeun sapertos kitunya ku hideep di pasihan penjelasan kadenya ulah ngan saukur dipilih hungkul anu komersial jeung komersialna, tapi omat kedah dijelaskeun kunaon lebet ka komersial atau non komersial. Nah, teras ieu anu slide salajengna nomor 20 genep, nomor 30 sami sapertos kitunya kedah dijelaskeun ku hideep. Nah, teras ieu oge sami nomor 27, nomor 35 sami kedah dijelaskan oge tina gambar tina iklan A sareng B. Nah, ieu pamungkas nomor 32 sareng 33 sami oge nya omat kedah dijelaskan ku hideep iklan A sareng iklan B. Nah, ieu aya penjelasanana jantan lembar kerja hideep mana anu kalebat iklan komersial sareng non komersial tina pilihan A sareng B. Teras ku hideep dijelaskeun tina jawaban anu ku hideep dipilih. Contohnya hideep milih iklan A anu kalebat iklan komersial kusabab iklan A mah kaasup kana iklan anu aya patalina jeung kauntungan. Nah, engke ku hideep disalin ya sapertos biasa kana buku catatan bahasa Sunda khusus. Teras kakintun kana grup atanapi kana classroom. Alhamdulillah barudak teka raos materi dinten laungan dinten ayeuna tos rengse nya. Mugia pancen ti ibu ulah dijantenkeun beban ku hideep nya, tapi dicanak enjoy nya, sing enjoy nya ulah aya beban atanapi nanaon. Nah, hatur nuhun barudak mugi aya mangpaatna sasireun sabeunjeureun. Pami aya nu teu kahartos mangga langsung wae PC ka ibu nya. Nah, laungan dinten ayeuna urang ku pungkas ku ngucapkeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.